Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @manggina mara. Kumaha wargi sadayana daramang dengan pamugi bayi sarehat nih wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina, atuh digambilkeun rezekina oge ditebikan balaina. Aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda carios ngadu teluh warginya karangan Kileksa tadi dan inya bagian ke 24 wargi. Wari dia sering pesan ya tepang sareng aki-akinya komo di basisi laut kidul anu di jug-jugu pari dia ada sabar aki-aki ya wargi. Tak kumaha lajeng naik carita wargi utamina anu mika resep kana dongeng Sunda garapan sim kelima dina mara. Mangga urang kawitan bae carios ngadu teluh bagian ka 24 wargi. Ulah hilap ye subscribe nanya diantos pisan. Dina bagian anu ka 23 masih nyarioskeun harita si Aki anu bade ngajajabkeun paridea ka hiji karang aya di lautan teh. Direk tapa cenah peri dede eta tapa. Mangga lujeng ngadangkeun dugikeun karengsana. Si Aki harita unggut-unggutan kataji komongan parid anu bener jeung bentes. Polos jeung pinuh ku sumanget estu geus aya kasieun jigana teh. Pok si Aki nyarita leuleuy. Ari nyaan kitu. Ku Aki rek dituluhan yuk. Tuturkeun ayeuna. Urang neangan anu marna di dieu mah daueuh. Ceuk si Aki terus lempang maju ngulon, parid ngomong terus nuturkeun ka si Aki di barung ku hate bunga sabab aya deui anu nuduhan. Nya teh kung selila reg si Aki teh eureun di hiji tempat jeung ngajanteng yang hareup ka laut, terus nunjuk ka tengah sagara bari ngomong, "Tuh jang, aya karang sagede-gede nyiru lobana 7 nya. Tah papai ku hidup sing nepi ka anu ka-7. Tuh anu pangjauhna ti darat pek diuk didinya sing bersih hati, sing bulit kayakinan ulah sieun ulah keungnya. Naon anu dimaksud ku ujang pek kedalkeun didinya ku Aki diduakeun sing hasil kalayan salamet. Nuhun ki nuhun. Tapi kumaha mun tas laut naki ngojai da moalna naon jeung teu jauh moal matak cap. Atur nuhun ki permios atuh jig didoakeun ku Aki. Teu talangke wargi parid harita keneh ancrub ka laut. Mimitina mah deet ukur semat memuncangan. Beuki ka tengah beuki jero laput tuur laput pingping cangkeng beuteung dadak beuheung lep parid teh kakeueum ku cai laut. Nya ti dinya mah mimiti ngojai sabisa-bisa najan can kungsi belajar ngojai ge atawa diajar ngojai tapi usaha sateka pola hayang nepi kana karang teh. Tapi darasaan teh karak sabaraha kali ngulangkeun deungeun kala geus gok manten kana karang anu kahiji. Parid nangtung harita dina karang. Pakaian barase gajleung gujua terus ngojai deui muru karang nu kadua. Asa karak brus tapi geus nepi manten kitu jeung kitu bae nepi kana karang anu ka-7 teh. Jung parid nangtung luak lieu ka kenca jeung ka katuhu sakulilingna cai jeung cai ungkul. Oreng ka darat teh jauh geuning. Breh aya nu nangtung di darat aki-aki nu tadi teh. Kaciri harita leutikna ukur sagede wayang. Mana kitu ge jauh meureun. Nuhun ki abdi geus nepi ye kanu dijungjung ki. Ceuk parid bari gek diuk nya hareup ka kidul ari si Aki gugupai leos indit terus namah ngiles teuing ka mana. Sola manuk keak-keakan di sada manuk laut. Aya anu cucuitan, aya anu wok-wokan. Rupa-rupa sora manuk ngagoda ka parid. Parid kalayan punten harita pating kalayang na harita nyamberan ka parid.
Malah aya nu euteup dina embun-embunan bari disada tapi ku Parid teh dipalirem. Serungkuy ombak sagede gunung lempeng ka Parid jigana teh. Mun geus tepi moal teu karungkup, seor geleger ngaguruhan daruan. Mata ngagebeg ngarenjag bakat ku tarik, tapi aneh ka Parid mah teh anu keuna. Eueuh cai muncrat-muncrat acan. Padahal luhurna karang ukur 1 meter. Tapi cai eueuh anu wani ngecret kana karang nu dicicingan ku Parid. Kula neda amit anu ngageugeuh dieu nagara. Kula teh haja datang hayang tepung, hayang amprok bari jonghok sabab dituduhan ku aki. Kula sejamiceun maneh, tapi bari aya kahayang, aya maksud jeung tujuan. Ceuk Parid terus harita macakeun lapad di si aki teh teu eureun-eureun, terus wae maca eta bari sila nya harip ngidul. Peuting kahiji wargi teu aya nanaon. Nu kadenge iwa ti sora ombak nu pating jelegur. Sora cai ngaguruhan daruan ditambah ku sora manuk laut, sora lambak jeung budak laut anu ting perpes. Lamun parang peuting kaayaan teh mata keung jeung geuman. Poek peteng teu kacerina naon. Parid teu usik teu malik. Harita ngadeluk mapatkeun lapad dea bari nungguan nu mapagkeun sakumaha ceuk papatah ti si aki teh. Nincak kana peuting katilu ti beurang keneh langit geus angkeup. Mega hideung ngagulung di Jomantara ngagarayot kopi hujaneun. Tekung Srila hiuk angin mani ngagelebug sorana seah mani ketir, awor jeung pating jelegurna sora ombak. Gurilap geleger sada guludug, kilatna pating burinyai jagat asa ender, langit jiga rek runtuh. Keur kitu ombak laut kidul teh beuki motah. Nepikeun ka ngageder teu eureun-eureun. Cai ngagolak nya siga cai ngagolak. Ombakna pating surubuk sagede-gede gunung. Pabentar jeung baturna cai muncrat di barung ku sora anu ngageleger. Ti kulon ti wetan jeung ti kidul patembalan matakeun. Parid harita teh teu galideur teu gedag bulu salamar. Carek wilanganana mah sanajan jagat rek runtuh ge, najan bumi gunjang ganjing Parid teh moal rek incah barilahan cenah. Jadi can hasil anu dimaksud mah moal wakabalik. Najan kudu ngorbankeun jiwa ge aya halanganana. Kirawan cimagrib, breg hujan gede lira anu dicicikeun di langit. Hujan badag ting paralak ragragana cai sagara. Sorana oge nepikeun ka ngaguruhan daruan. Gelap dordar gurudug pasusul-susul, kilating burinyai meulah poekna peuting anu meredong. Ombak laut harita munggah ngaguruh, ting jaraul ting jaraul ka Jomantara, jigan hayang ngahontal mega. Parid haring jalaur ka Jomantara jiga anu hayang ngahontal mega eta. Parid nepikeun ka nahan napas. Terus maca di lafad sabab jagat asa rek runtag. Tapi aneh cai hujan anu sagitu gedena teh eueuh anu muragan awak Parid anger bae tuhur. Hujan sabeuting jeput raat-raat banci subuh. Tapi najan kitu sora ombak mah taya saatna ting jeleger ting jelegur budahna oge paburisat nyeblokan batu karang. Brai berang langit lenglang, di kulon harita ngalemeng hideung, di wetan mah hibar cahaya beureum, sumirat ka Jomantara, nyingraikeun mega hideung anu tinggarayot. Parid teu usik, sukuna asa rapet kana karang, bibir teu cicing, terus maca lafad teh geus teu inget kana naon-naon, iwa ti lafad di si aki teh. Nya akhirna wargi sadaya nincak kana poe kagenep. Maleman peuting katujuh, ombak laut teh jadi tenang. Henteu ari cicing pisan mah da aya keneh anu pating jaraul ngan teu kawas biasana. Parid ngarasa tentrem, ngarasa ayem, asa betah diuk di tengah sagara teh.
Keur harita teh panon poe geus tunggang gunung, cahayana semu beureum nyorot ka laut anu keur tenang, aya ombak ge jauh ti kidul teuing sabaraha ribu mil anggangna, teu pati karasa pangaruhna ku Parid. Nya dina kaayaan kitu karasana ku Parid mah asa ayem, asa tentrem, malah manggong aya soratan katinggal sora hiji awewe harita. Parid, geura hundang, geura lugay, cukup sakitu ge. Kaula hayang ngobrol jeung Andika, hayang nyaho kana maksud jeung tujuan Andika. Geus, geura lugal ayeuna, sok geura lugay. Kitu ceuk eta sora, asa jauh asa alon, tapi asa jentre kadengena, asa nyerep kana ati sanubari. Aduh Parid teh ngajawab, heug, kaula rek eureun, rek hudang tina tirakat, tapi kaula minta tanggung jawab Andika. Sakahayang kaula kudu dilaksanakeun. Lain kitu Parid, kaula mah bisa nyumponan sakahayang Andika. Ngan Andika kudu nurut kana naon-naon dipikahayang ku kaula. Pan kitu amanat guru Andika ge lain. Parid teu ngomong manehna kakara inget kana papatah si Aki teh. Yen Parid ulah baha najan dibawa ka mana-mana ge kun nurut kana kahayang anu mawan. Ya teu kungsila pecenghul aya nu bijil tina beungeut cai hiji Sinatria gagah, pakeanana ginding sirahna make makuta, tumpak kuda bodas mani bersih, buluna oge semua herang. Parid ada ngarinjak banona molotot kanu kakara datang. Ngan hanjakar eta Sinatria teh teu ngomong, ngan ukur mere isyarat sangkan Parid nuturkeun ka manehna. Kawas kasedot ku mahnit, awak Parid ngadeuketan ka eta makhluk, tikarasa jelek dina tonggong kuda, geus kitu kuda malik terus lempang lalaunan nyorang jalan mudun tapi lempeng. Ngan lila-lila mah datar kencak katuhun tatangkalan mani rajeg harejo saleger pikabetaheun. Parid aya anu mawa anu kusatria atawa Sinatria nu tumpak kuda bodas. Terus lempang jauh pisan teuing ka mana. Parid ge teu apaleun da kakara nincak harita. Nganu jelas mah alamna endah pikabetaheun. Tutubuhan harita salubur di kekembangan barikah, malah jalan butbat sasatuana lucu nu gede nu leutik pagalok ngajadi hiji. Tapi anehna teh hare-hare teu sieunneun kudu ngaliwat oge teu daekeun ngaganggu deui. Nya teu kungsilila joga di teh anjong ka hiji wawangunan anu kacida endahna. Jadi make papanges ku tatangkalan parendek anu make pot teh deui. Bentengna oge make ukiran. Palataran harita di koral ku batu anu barodas semuhurung tinggur hilap kawas marmer. Jurut Sinatria turun tina kuda, Parid nurutan, kuda hideung lempang ka istal. Ari Sinatria nuyun Parid dibawa ka jero karaton. Ari breh mata kelok di bae, lantaran karaton teh hurung herang. Tinggur hilap anu lempang teh kalangkangan. Wargi dina nyet channel YouTube channel @Manggina Mara anu jeung ngadongkeun lah kana dongeng Sundanya tentang istirahat yang jeung ngadongeng. Tah wargi sadayana nya sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng. Namina ge dongeng nya. Babugi we tiasa ngahibur manah kalayan kabingahan nya wargi. Dongeng anu di danget dia nuju dipedar ku simkuring Manggina Mara nyata judulna Ngadu Teluh wargi karangan Kilik Sabagian nu ka-24. Kawargi sadayana buah anu caketna anu tebihna saha bae di mana bae wargi ayana tutangtos nuresep kana dongeng Sunda mah kana ngadangkeunana danget ieu. Wilujeng ngadangkeun ke sadayana warginya pamugi ka hibur manah kalayan kabingahan. Mangga wargi urang lajengkeun deui carios Ngadu Teluh bagian nu ka-24. Jadi jeung ngadangkeun dugikeun karing sana bae. Jog harita teh anjog ka rohangan karatoan. Didinya geus nyampak hiji punggawa gagah calik dina kursi gading gilang kancana.
Tapi lain ratu da aya di ratu mah ngan teu nembongan ka Parid. Brek sinatria anu mawa Parideku. Parid ge nurutan teu poho kana tata krama. Anu mawana teh nyembah manehna ge milu nyembah gek diuk mando ka payuneun ponggawa teh. Hei paman, ieu manusia bawa ngider ka sabudereun nagara urang. Tembungkeun sakabeh kaayaan nu aya di dieu. Henteu perlu diterangkeun. Engke ge ngartieun sorangan. Mun geus cukup waktuna, geus kawilang cukup kanyahona. Pulangkeun deui kana tempat asalna. Umat kudu dijaga kasalamatanana. Sabab ieu mah di alam manusia. Di alam manusia. Titipan ti Kangjeng Rama ieu teh. Kidu ceuk ponggawa anu calik dina kursi karajaan. Kanu nganteur Parid teh nyebutna paman. Sumangga Gusti, dinggas dawuh pangandika. Timbalan parantos katampi. Amit mungkur sejamios kaulanu. Cedok nyembah terus tengkar. Teloba itu ieu terus Parid teh diajak kaluar deui ti karaton. Nurut wae da rumasa keur dianjangkeun, keur disebakeun, beten disabakeun ngalalana di negara siluman. Barang jerut wargi harita kaburuan karaton. Geus sadia kuda hideung 2. Celak satria tumpak Parid ge hideung deui naik kana tonggong kuda. Ari kuda tingku ngarti geus aya nu nyengcel dina tonggong teh terus leumpang lalaunan. Parid darat reret nitenan kayan di eta nagara. Tetela taya bedana jeung di negara manusia. Jalan butbat imah rentul, tutuwuhan salubur jeung rupa-rupa deui ingon-ingon sagala aya hayam entog soang jeung sajabana reuai di buruan. Tegung sila jog anjog ka hiji imah, emperna negla, caraang, taya korsi, taya sema. Benten taya samak, aduh punten wargi, ukur make lampit mani geserang. Di emper aya nu diuk saurang hiji jalma jangkung gede. Awakna lintuh sareseg sirana make ikat, bajuna ngaliglag teu dikancingkeun. Satria Parid, anjeun kudu nitenan eta jalma. Bandungan sagala rupa omonganana. Tengetan naonan ka jadian ayeuna. Kitu ceuk nu nganteur bari nunjuk ka jalma anu diuk di emper teh. Kaula pasti nengetan eta manusia. Tembal Parid. Jeun ngajanteng kuda teh teu usik-usik deui. Teu kesaleun, teu cengkeleun, bedan teu cangkeleun. Nyalila cicing di pir imah, sinatria anu nganteurna teh sarua diuk dina tonggong kuda salila-lila. Keur kitu hiuk harita aya angin puyuh. Terus harita teh maju ngadeukeutan ka eta imah. Jeung ka ciri deui. Angin teh jadi bodas siga haseup. Bus katepas eta angin teh ngagulung beuki leutik, beuki kental, beuki kandel, serta ngagebleg harita kawas anu gulungan kapas bae. Nu akhirna jeleg harita ngajangelek jadi hiji manusia, make papakean sing sarwa hideung, iket ge hideung, ngan teu make tarumpah-tarumpah acan. Berkarita deku terus nyembah, geus kitu mani ngajemprak hareupeun pribumi nu jangkung gede teh. Pok nu karak datang ngomong, kula utusan ti Ki Asmai anu cicing di tutugan Gunung Sawan. Pernahna di padepokan Ciwalun. Eusining tulis amanat Ki Asmai. Sakumaha biasa pangnepikeun pagaweanana ka hiji jalma anu ngaran Dipa. Di lembur burung kawahan karang pawitran menta diberesana dina jero saminggu. Ceuk eta utusan nyaritana manina rolang kawas geus meunang ngapalkeun. Pok jelema gede ngajawab, kula rek ngutus rahayat kaula pikeun ngalaksanakeun eta gawe. Tapi awas,
sing lengkep buruhna jeung sia indit aina. Kitu jawabna cedok si utusan teh nyembah harita. Terus undur ti hareupeun pribumi. Ari nincak kana lemah les ngiles teuing ka mana hiuk aya angin harita. Ya teu kungsi lila wargi harita torojol aya anu datang. Dedegan cara jelema tapi buluna tandukan. Sepirna babaring bingan beuteung budayut rupana hideung. Brek deku hareupeun pribumi cedok nyembah pok nanya. Nun Gusti, aya pikir saeunaon Gusti? Ceuk eta makhluk nu tandukan. Biasa beunang gawe matu. Tebikeun teluh kanu ngaran Dipa. Di lembur burung bawahan karang pawitan. Cerina geus ditunda di ditu. Tuturkeun bae haseup menyan. Pamentana ayang beres jero saminggu. Beres Gusti. Amiet sejamios kaulanun. Kalayan eta makhluk teh. Dan kalayang eta makhluk teh hiber padahal teu boga jangjang. Hiuk aya angin ngagelebug sorana seah ngaguru tapi teu lila jep harita jempe. Wargi sadayana asana karak bieu geus jebul deui makhluk tandukan teh datang. Brek harta harita deku hareupeun rajana. Beungeutna barorotan getih. Panonna carindul datang-datang terus seurik bari nyisutan si Panon. Kunaon sia bunjireng? Ceuk rajana bari mencerong. Sauba bandu laksana duka. Doa sekiat Gusti. Si Dipa bogaeun balad. Pakarangna sareukeut. Beungeut kula nepi karaheut. Ampun teu kuat kula teh. Ceuk eta makhluk terang-terangan yen teu kuatin maju. Kajeun teu kuat mah. Calukan si badegul cenah ka dieu. Mangga kaulanun. Ceuk si buncireng leos indit ngiles teuing ka mana. Jol anu badegul huluna gede. Panonna bolotot ari awak leutik. Suku pacer ari sihung menirang geteng. Pari dari tangarahuh nenjono kitu mah. Tapi teu ngomong. Aya pikir saeunaon Gusti? Ceuk si badegul. Dulur sia teu kuateun ngalawan dukun anu ngabelaan si Dipa. Ayeuna si anu indit bawa teluh nu leuwih kuat. Si Dipa kudu beunang dina jero saminggu. Ngan teluh sia moal teurak mun aya keneh jelema anu nyaring tengah peuting. Sia kudu ngarupakeun entog. Ceuk rajana bari pepeta. Mangga Gusti mangga. Kerles siuk aya angin ngagelebug. Sarta wakweko kadenge segasada entog hiber dibeki jauh ngajugjug ka lembur ki Dipa asana teh karak bieu geus jebul deui datang. Aya naon sia badegul? Kumaha hasil? Aduh gagal Gusti. Aya nu nyaring tengah peuting jeung aya manusia anu leungeunna panas. Mata napi kaserabeun nyenyekel tas beh kula teu kuat. Ceuk si badegul megeus bantog jalukan si Jable tadi. Les deui si badegul ngiles. Kurutak si Jable datang nyawe bibirna ge laer jeung rubah. Rupana beureum buhar burahay pikagilaeun. Ari awak leutik suku harita jeung leungeun sarua ramo paranjang hideung. Aya pikir saeunaon Gusti? Aya pagawean can Agus. Geus duaan teh nu hasil. Ayeuna beunangkeun si Dipa. Sirikna geus aya di ditu. Apes. Sia tahnya. Kudu lajis. Lamun aya kokotor jelema. Nya dengekeun. Boh heuras boh encer. Sia ulah wani deket-deket. Kudu balik buru-buru. Carana letakan dada si Dipa. Sina tutung jerwanana. Kitu cenah ceuk jin bari pepeta ngusap dada manehna. Mangga Gusti mangga. Kerles si Jable teh ngiles dijajabkeun ku ngagelebugna angin teh. Tegung selila wargi datang deui ta si Jable matana beureum leungeunna kempreng aduh-aduhan bangun ka sidan nyerina. Nya barang ditanya teh magarkeun teh aya racun cenah.
nuka cida matak panasna nepi ka kempreng dengan age nu disebut racun ku si Jableh tayalian iwati cika hampangan diinumkeun kanu gering. Wah, geus 3 tingkatan can beunang keneh wae. Anak ieu mah aing kudu indit rasakeun sia. Nu tadi diuk teh ngambek sama rakyatna taya nu mampu maehan kidipa. Jiga nama aya dukun anu luhur elmuna bisa ngelehkeun jin teluh teh. Berrajana teh hibar gerung angin mani ngaguru handaruan las dekat tenjok. Tapi tekung Srila jin geus datang deui. Buska imah gek sila kawas tadi. Nyeseri panona gular-goler marah mai bunga sabab pagawean geus beres kari menta buruhanana. Keur kitu buru-buru anu datang rahayat rupa-rupa. Aya nu tandukan huluna, aya nu buncalik matana, aya nu buncireung, anu badegul nu Jableh jeung sajabana kumpul di imah ngariung karajana. Pok rajana ngomong, dengekeun ku sia. Aing rek ngawejang elmu bisi engke manggih lawan kuat. Gunakeun taluh ieu. Anu bisa ngarubah sakabeh barang jadi seuneu. Jadi sato galak. Jadi naon bae anu sakida ngarusak ka manusia. Baca bareng lafadna. Cek eta Ratu Jin teh terus ngawejang ajian ka anak buahna. Ku anak buahna diturutan, arena sakali ngawejang ge geus arapaleun. Pok deui harita ngomong, "Dah ayeuna paranti mulangkeun deui kana wujud asalna. Ieu lapadna sok baca babarengan." Barabat eta jin teh macakeun lapad keur malikeunana deui maksudna. Mun teh manu dijieun alat teh patik jadi seuneu. Mun dibaca eta lafad seuneu balik deui kana patik. Nya harita anak buahna diajar kabeh sabab bisi keur mancen tugas. Menang musuh nu tangguh aneh deui bae sakali ngawejang ge apaleun. Samalah harita parid ge milu ngadengekeun jeung waktosna wargi sadayana teh nyekapan. Rupina dicekapkeun dikeun ka dieu heula ieu carita Sunda dina judul Ngadu Teluh nya bagian anu ka-24. Kalayan ieu dongeng Sunda sakumaha biasa didugikeun dina YouTube dina channel Manggina Marah. Kawargi sadayana atuh anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda pamugi tiasa kahibur manah kalayan kabingahan. Insyaallah wargi sadayana atuh ngadu teluh bagian anu ka-25 enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa di tepang dangkeun deui nya wargi. Atur nuhun keparatosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.